Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kasadayana, serta acana, tepangkeun wasta abdi Agismi Septia di kelas 11 IPS 4. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala nuntos mapari nikmat sareng kasehatan ka urang sadaya. Teu hilap, shalawat sarta salam urang panjatkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kesempatan ieu, abdi bade ngadungikeun biantara ngeunaan pentingna ngajaga kebersihan di era pandemi. Era pandemi ieu, ngajaga kebersihan jadi hal anu paling penting. Lingkungan anu bersih bisa ngajieun orang nyaman jeung jauh ti panyakit. Cara anu paling sederhana ngajaga kebersihan di era pandemi ieu nyaeta ngumbah leungeun. Tapi ngumbah leungeun oge tong asal-asalan. Aya sababaraha langkah jang ngumbah leungeun anu bener. Salian ti eta, lamun urang kaluar imah, urang oge kudu mawa masker jeung mawa hand sanitizer jang ngumbah leungeun. Rupina cekap sakieu biantara ti abdi, hapunten bilih aya kalepatan sareng kekurangan tina materi ieu, tong hilap, jaga kebersihan sangkat sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.